Nya pan ero teh kamari teh nita ngalapucuk jeung Ma Uu. Bener kudu disamper ai Ma Uu nang ternaon yang geus beres can nya. Ari maneh rek ka mana nyu ieu geus tangina sakel sangu Apaan akang kamari teh ero teh ngalapucuk jeung Ma Uu. Ngalapucuk. Eta nu di dinya lain nu dihanap? Heuh nu dihanap. Nu deket sawah eta si Obos? Heuh di dinya. Nah wah kasieun maneh teh we kieu. Make kudu sieun akang apa jeung Ma Uu komo Ma Uu mah geuningan ajuri jadi hakan. Dan ini eta mah da sakti gitu-gitu oge. Make matak mal sieun akang jeung nini eta mah. Da akang ge eta engke teh rek ngawur deui kadinya sarua kita bos Aji geuninganan. Heuh nya. Heeh. Atuh akang kewe akang berada berangan ada maneh ngetik beurang isuk-isuk. Kudu isuk-isuk dan geus beurang mah geuning sok teu katengali geuninganan. Heh gae akang. Tah geradahar heula jeung goreng uyah daun naon geuning. Jeung uyah deui we nya daharan teh. Nah balasin-asin acan ieu teh nyi. Atuh akang jeung nu aya we tah uyahna. Teu laju daharan jeung uyah hungkul. Heunang geus kudu jeung naon deui akang kan punggung mere di mata eueuhna naon mak nya deui. Taraje mah kunya kudu dipais nya beuki nya akang. Atuh da kira aku meureunnan ngakan taraje. Meureunnan teh beheung akang manyangan ari ngakan taraje mah saleuheung mun manuk akang nu manyangan mah meureunnan puas jeung maneh. Puas kan meureunnan nepi kana bujal akang Atukeun bae meureunnan can ikan ungteg mah. dasar si akang aya we geus takop dahar heula atuh kayaknya sok ka mana-mana wae ngomong teh. Ya imah rek ini teh geus beurang nyatakeun akang mah apa kudu nyamper Ma Uu geuning. Atuh cigae ka itu. Heeh sok akang geuradaharnya. Mun kade ieu budak ke papihapekeun ka ninina heeh. Geuradahar heula. Heeh, ka di PHP-keun. Bakalan duit karunya budak teh. Heeh, ka mana Ka jajang wae. Heeh, akang sok we bakalan ku akang bere atuh karya wae mah. Heeh. Oh, apaan kana eta si Ero teh nita? Metik cenah tah metik pucuk. Alah, makanya can nyangu deui wing teh. Cenah mana enong oge deui. Ieu geuningan. Aku dong mekal naon kumaha mah si Ero teh mere sangu ah. Satu orang mekal cau. Si Ipah ge kabeukina da geuningan komo kana cau teh si eta mah kos monyet. Nah, alah. Tuh nya kaburu beurang. Dasar si akang besok aya aya wae sok ngajak ngomong heula di pararubu. Lah, beda ari henteu. Geus teu boga jang uyah-uyah acan geuningan. Ai si Ipah oge ka mana? Deui cenah we kieu teh geus beurang can datang cenah aing mah. Ares. Astagfirullah. Hayu geus beurang. beurang. Geuning karek datang ku aing diomongkeun teh. Ai sia naon heula geus beurang ieu teh hayu urang ini. Apa mah nyusuan heula salaki bieu teh mana ini teh coba encan ieu geuning nyiapkeun keur daharanana. Leuheung sia mah atuh masih keneh aya nu ngenyoteng ngali nu mama geus ngamprong geus eueuh susuan ge geus bari eueuh. Heuh nya pasti we da meurang geus nini-nini ieu geus teot mah sakali ngenyot ge modal. Hayu mah beurang abis nyarekan erot. Gusti, eta mah seseuhaneun maneh kaku babalatak cenanya sakitu hirup ngajedog sorangan. Da sok kadang rek nyeusehan teh geuningan engke tungtung-tungna mah numpuk we. Nuju kamari deh kan bae lah can bau ieu. Hor geuningan saha caina oge. Sakitu kamari teh geus ninta si Junet tah pangomekeun cai. Bangun nama si Ipah pohoeun da ieu mah. Ah ieu mah kudu ngadon deui we peureun kalebak. Pantona pohon deui. Abdi gaduh bogo anyar, moal ewe kudu tipayon. Tipayon naonnya? Jatuh ageng ayo. Eta si Nyai, bangun eta keur bunga, ngepel oge bari nyanyi sagala. Coba Gusti eta baju luhureun udel. Nyanyi bari nongeng, bojua bentul-entul. Ngeslek sia tetep make celana. Ya tiga apa we, mending culit gitu kasasi. Lain julit ngewat, cidang dan nanti sing pantes atuh di lemur oge. Kan aku suka kayak gini. Kumaha maneh we atuh da maneh mah geus teu aneh.
Itu wah mau kemana kok ringgit kayak gitu sih? Nya eta teh ulah teh rek nyeseh, cai geuninganan di tongoh itu saat keneh geuning. Kamari ongkoh geus nita si Juned kamari teh ka si Ipah nangoekeun cai cek urang teh pasaker ditu teh. Oh gitu. Merenan pohon sukan teh dibejakeun. Gitu. Kok ada ya, kok jelema behar gitu, kok cainya bisa saat gitu. Atuh da ngaranna oge cai meureun aya waktu kacocokanna. Eta ge teh kacocokan naon? Teh kacocokan beuri, teh kacocokan ucing. Ada-ada aja ini uang mah. Kok masa sih ada ucing asup ke paralon, nanti nggak pahit itu ucingnya. Nyetakeun geus paeh dirinya ge geus bau di imah teh rematak teuing si Ipah mah dasar dititah pangomekeun cai ka salakina tongoy wae. Mungkin lupa kali uang. Heuh bangunanna teh. Nya ari tadi ningali si Ipah henteu? Lihat tadi pagi kayaknya. Heeh pan titah eta kura teh titah metik. Tadi dengar suaranya pas pasti lagi gegero. Oh gitu. Kayaknya udah berangkat. Geus ini udah. Nya alus we atuh ari kitu mah. Ya. Nya gatuh wa merek nyeseh kaburu barang rek ngantoran deui. Ganggu-ganggu aja sih. Eta bujur tak tingali. Ih biarin alit aja. aing mah. Ketika duka budasar ini ya. Wae kono ti. Nuti tahu jangan ada mu ayeuna sami. Yeuh, mak. Naon? Kamari teh pan geuningan di baragi bansos Heeh. Urang teh geuning jeung mak erot duaan. Aing mah kabagean teu. Kabagean mah oge da nyokotna pan harita jeung si Majuju. Oh, heueuh urang oge pa jeung erot teh pas erek balik heueuh. Teh naon kungsi cenah? lila teh aya bi imas hareupeun imahna si Aji da di dinya pan babagina teh geuning. Heeh, naku naon? Kukulunuh kukulutus di tu teh bajar teh cenah teh kabagean bansos cenah teh adil mak nya di si erot kabagean di si kok kawe aing henteu. Cenah kitu. Ampun, ai si eta meuni kadedemes teuing ngananya bansos Heueuh nya etakeun emak. itu manehna teh jelema boga. Lain eta ngerakeun imah sakitu ngajegir Nya hanapeun si etakeun Aji. coba budakna kakarek balik ka si titit Eropa deuh. Heeh, nya kunaon si duit sakitu oge meuni kakulutus. Padahal mah si erot mah sakitu mah geus milikna we atunya Heueuh cek urang mah nya heuh panas berjelema teh dasar ku aneh-aneh teh eta mah aneh. Ampun, aing mah naon cenah ngomongna kumaha cenah si eta teh? Heueuh cenah majar teh kunaon cenah RT teh ieu teh cenah teu adil cenah. Ai nu beunghar cenah si erot dibagi cenah aing ge cenah kudu si erot dibagi urang kudu dibagi cenah kitu majar teh. Banget teuing kur sirik-sirik teuing nya kana rezeki batur. Padahal mah da meureun heueuh da batur mah meureunan eta teh geus rezekina. Terus milikna. Heeh, da ayeuna RT oge da meureunan can puguh Da eta moal nyahoeur sakur ngadata peureun ai RT mah teh luhurna. kumaha ti luhurna meureunan. Ampun, Kumaha ai si milik ka naon oge cek Imas. urang mah. Heueuh dapan kamar genya si Imas teh pan geus diurutnya ti emak. Heeh. Da cenah manehna teh bisa ledat di WC. Heeh. Sukuna teh misalah ku mah Eta teh nya mah. Ai cek mah teh da mah oge rek halapak pas ningal bari teh rek nyokot naon bantuan Heeh. sembako cek urang teh ti pamarentah cenah. Heeh. Maka bageannya sembako Heeh, naon di cenah? Heuh atuh cenah sugan we urang ge kabagean cek mah. Ai cek urang teh na ai sia meuni karoohan teh nganan. Heeh, mak. Itu pan sia teh beunghar urang teh. Kunaon cenahnya meuni kitu aing mah hirupna teh. Cek urang teh tingali imah mama pantar kieu geus teu pira ieu ge ngemper Heeh. ngemper tukang imah si erot cek urang teh uyuhan dasarnya si erot teh kenapa si Imas uyuh kudua mah bere ka batur teh ieu mah hayang dibere. Heeh, hayo urang kabelah dituan ayeuna Heuh mah. nama ih aya nyamet amit aya jelema kitu. Padahal mah nya mah ih dasar heuh padahal mah jerona teh basos teh geuningan ukur beasnya heuh teu pira cek urang mah Heeh, padahal mah. para gitu. Pan mah mah meureunan loba di imah meureun. Heeh, cek urang mah nya nu kitu-kitu wae ampun da meureun maneh sama kadaharan sapa wae nu kitu. Heuh, nya Cara eta. ari emak, geura ari mama, kadang mah jeung uyah dahar teh geuningan. Sarua we nyai oge paling alus geuningan jeung asin. Heeh. Hayo si teh gawe teh ngan diuk wae ngamak Heuh atuh mah eureun heula ih capek. Nya hos sakitu eta eunaan si erot teh ngomongna teh geuninganan. Kos maneh geuninganan 11 12 nelayan. Kembali da eueuh ieu atuh mah. Neng, Semang. ih kamu mah, hayu geura mandi. Kamu mah nakal ya, itu kan bedak mama cuma satu lagi. Mama. Ih, kamu teh coba ngapain? Masa si anak kecil pakai kayak ginian? Ya Allah ya Robi. Mandi sekarang mah. Mama. Ayo jangan nangis. Kebiasaan kamu mah. Mandi sana. Mama sabunnya teu aya. Apa? Sabunnya teu aya.
Bukannya kan itu ada sabun cuci piring? Hanya duit makin kita. Ya kan biasanya juga kamu mah pakai sabun kayak gitu. Mama ibak. Ih, udah tuh mama beli dulu ya. Kamu mandi dulu sana. Sekarang mah, ya udah sekarang makan dulu aja deh. Ya udah. Itu celana apaan coba? Udah mama teh pamiserkeun deui. Ya kan dia punya uang, mama teh nanti mama ngepet dulu ya. Di mana uangnya coba? Mama tayana naon? Apa nak? Tayana naon lagi? Ih coba aja itu dicek aja di bawah bakul, di bawah boboko. Tadi kan mama habis itu udah numis apa? Anak bagong sama apa sih? Pepes kodok. Ya udah kamu makan dulu ya, mama mau beli sabun dulu. Ih, itu teh kayak bos Aji, kayaknya lagi nyiramin bunga deh. Ah, aku main dulu ke sana sambil lihat-lihat bunganya. Aduh. Kemang jawer itu orang. Cap pernah dilapan sudah kieu-kieu. Hi, gak suka goy. Ih, si Ama menir Aji. Neng Edas. Anu jeung naon? Biasa nuju lap-lap kemang. Kade mangga kalebat. Mau dong Edas. Mangga. Nanti Ini disisikeun ya. Iya, ini apa sih bunganya? Kok Ini mau tahu pink-pink banget gitu, apa mau tahu banget? Mau tahu banget banget deh. Banyak. Banget. Oh, Iya gitu. sih, lucu. Iya ampun, gemes. tahu. Ih, Kita kayak sahabat ya. iya, kan kita udah deket. Iya. Kita kan udah beberapa episode. Masa gak deket-deket sih? Seru banget ya. Padahal aku nggak pernah keluar loh. Kan kemarin udah ketemu Iya, pas iya, waktu pembagian BLT. Ini balik lagi ke sini nih cerita. Iya, itu apa namanya? Ini namanya bunga jawer itil kemuliaan keabadian. Masa sih namanya lucu banget kok ada itil-itilnya gitu? Iya kan ini terbuat dari itil. Ih, itil apa? Itil Itil bagong. baru. Asih Ahmad ada aja. Iya. Emang kenapa sih Ahmad kayak disebut kayak gitu? Iya, kalau orang yang menanam ini nanti orangnya akan abadi hidupnya. Ih, masa sih Iya bener? betul banget. Mau yang kayak gini. Ih, mau banget lah. Nanti aku ciwet sedikit ya. Jangan sedikit dong, nanti kan takutnya nggak tumbuh. Ya, terus mau apa lagi? Ih, apalagi ya? Ah, ada bunga yang bisa bikin kaya nggak? Ada. Yang mana? Itu rambut kuntilanak anak tuyul. Ih, itu beneran? Iya. Kenapa Kalau- bisa kayak gitu? Iya. Biasanya kan tuyul suka nyuri. Iya. Iya, kalau misalkan tuyul nyuri, dia tuh suka lupa pengen tiduran di sana. Masa sih? Ya nanti uangnya di sana tuh ketinggalan gitu. Ih, masa sih coba ah. Iya. Kalau nggak percaya, ini Ada. buktinya. Iya, ini buktinya. Soalnya sekarang udah ada, nanti pagi-pagi udah ada itu. Oh gitu. Iya. Iya udah dong mau. Pokoknya Iya. itu juga aku mau Iya. ya. Ini buktinya tuh. Iya. Ini beratnya 1 ton. Ih, masa sih nggak percaya ah? Iya betul. Pokoknya Kalau coba 1 nanti. ton meren tangannya nanti putus. Nggak bakalan. Ini kan pakai jawer itil. Ya udah. Jadi bisa kuat. Terus kalau ini apa? Bang bunganya bagus. Oh ini. Merah-merah gitu. Ini namanya jamrong katulistiwa. Jamrong katulistiwa. Ih, namanya unik-unik banget sih. Iya. Itu kenapa? Terus sejarahnya kenapa itu? Ini sejarahnya. Nah, aku kan lagi main. Iya. Main terus ada kakek-kakek Iya. jamrong gitu. Oh gitu. Iya, terus dikasihlah bunga ini. Katanya kalau nanam bunga ini nanti kalau ada pencuri gitu, bakalan dijaga gitu, bakalan bisa masuk sini pencurinya. Oh, gitu. Iya. Tuh apa lagi? Gak mau ah yang itu mah gak suka ah. Oh, terus yang mana Kan lagi? kalau Edahnya sukanya kalau ada pencuri masuk gitu Iya. langsung tinggal buka, bray. perkosa gitu. Iya, nggak apa-apa lah dinikmatin aja. Kok bos aja tuh. Ih, males ah. Ya ampun, dari kamar tuh. Oh iya, kan Edahnya mau beli Ya sabun. ampun. Ya Ya udah tuh udah, nanti ya udah pokoknya kesini nanti lagi ya. Edas kesini lagi nanti ngambil ya. Ya, nanti Awas aku- lo jangan lupa disiapin. Ya nanti kok aku di tadi di dia ya. Ya yaudah yaudah. Dah. Da ieu masih ipah kok kita pagaweanan. Ngadon we moe baju nanti di dieu. Puguh aing mah heurieun ieu teh. Padahal mah nage geus atuh padahal mah nyieun nya seseuhan eta naon sampayan ku sorangan. Pamogaeun keneh salaki. Geus aya urang lalajo iki. Ih, mending aya nama urang nonton sinetron ku menangis. Nah. Jong bari kokoleran. Ih, dah sok kesel aing ningali awewe kitu teh ngan hayuh we ngarebut salaki batur cek aing mah nya. Geus we atuh neangan deui lalaki nu sajan pan loba keneh meureunan. Ih.
Ih deui eta oge awewena da. Lamun aing jadi maehna ku aing dilabrak da awewe kitu mah. Naon pelakor kitu ku aing mah geus dijambak-jambak lagi. Coba rek ka mana deui cenah. Ih, da siapa pikak keseleun da awewe teh. Ih, mun deukeut-deukeut di dieu wa di pengpangkeun ku aing da. Kamu bisa mencuri hati. Nang jam sabar. Hor, geuningan geus jam 11. Aing urang ka jongjonan we nyala jo, can nganteran. Ah, sia pasti si Ipa kuku tuh si cuma gerak. Ih. Nyai, Naon, Mak? ari maneh atuh sugan mekal sangu jeung naon euy da mama geuningan teu mawa sangu mawa cau da geuningan can nyangu mah teh. Mak jeung naon deui, iwati jeung asin da teu boga naon Nyai mah. Mapirakus setepan kamari teh meureun mah teh meunang bantuan nyanggeus beak deui. Ieu Mak dengekeun nya bisi hayangnya mah dilakonkeun ku Nyai nya. Heeh. Pad ai di Nyai mah sok ieu. Lamun kabagiana naon teh sok dibagikeun ka tatangga kan saeutik ewang pada ngasaan kitu kan manehna ge sok mere aya rezeki teh ka Nyai geuning ingeteun. Heeh, nyaetakeun batur ge geuning sok alamun inget ka urang ge sok hayang inget ka batur. Heueuh kitu Nyai asali we jeung tatangga mah. Atuh ari kitu mah. Heeh. Ari nu mah atuh kumaha? Tah nyatakeun umah mah komo deui incu rayap kamari ge geuning ya. datang jul-jul ka imah. Heeh. Dibagikeun we kumaha ge geuningan ka incu komo da incu mama kuasa abrad aya asa RT-eun mah. Wes ieu sok resep aja jeung mah nya. Heeh, resep kan geuning sagala beak teu kaop keneuneun heuh da ingat kumaha da bakat. Ari ka incu mah da kudu kitu kudu barang bere. Heeh. Da nyaah geuning sok resep kitunya ari ningali incu loba geuning datang lecak di ka imah teh. Heeh, Mak. Heeh. Iya jalan akhirnya sares teh. Aduh. Lah mana cenah gawe lagi eta geuningan nanti. Geus beres can euy metik teh. Acan uas eutik deui ka mana heula wa teh meuni karek datang wayah kieu. Heeh, pan tadi teh kajongjonan empoh heula film ku menangis kitu geuningan. Ih resep pokona mah. Nah saha nu mawa peuyeum amis, mawa ge cau mah boro-boro peuyeum iraha meuyeumna oge. Eta dini-nininya batur ngomong naon ieu ngomong naon geus jadi sok bakat ya geus serepeh ari teh kadeungeun mah. Apaan lain bete cenah nanyakeun peuyeum boro-boro Lain peuyeum geus salajo titiku meunang. Teh salangapan wae ari ngomong teh jeung mama. Da kumaha hampura we da bakat teh mama ieu. Heeh da nyai ge da lain nyentak ya teh da nya da mama kudu kitu kudu tarik ai ngomong teh. Heuh da atuh da cek syarat hadir cenah mawa peuyeum. Lain peuyeum lain. Ajongjonan dia teh meureun nanti tu ningali film. Oh, nonton film. Ingat atuh wayah kieu teh kerek datang. Heeh. Heuh, kan bae si mama da bakat nini eta mah geus kolot teu ngareungeut. Mending ge ayeuna mah ka dieu heula hanya heula angguran mah urang dahar heula ah. Heuh, wa. Ma. Urang dahar heula. Da ini eta nya bakat. Tekadenge da pas eta teh. Hayo urang dahar heula ye. Naon sia teh? Tahu kita dahar heula dieu teh. Aya naon sieun? Urang dahar heula aya naon? Mana atuh cia? Sok bakat kan ini teh. Ya atuh bantuan aing. Tekadenge geuninnya ngahulang di gorowan teh. Yeh. Rek tau heula yo. Hor, geuninganan eueuh nanaonan kosong rantangna oge. Ah, sia bawa pahili. Nah kumaha atuh piraku kudu balik deui mah meureun teh si Ipah ngadat. Ah, aing mah. Iya pan. Angeu cat euy. Gitu. 1, 2, 3. Iya jalan akhirnya sares teh. Ha, aduh. Maaf. Mak, kamana nyawa ero teh wayah kieu can datang sakitu geus lapar. Salah. Nganteran sangu. 1.
Eh.